Me tolong me. Ya, ini mustahil bisa lepas ya kawan. Anggapkan kana balok. Me dah. Mie ayam kalau Me, lain ngepak cok, aing kecebur ke si Muarem. Tom, Cici malah lapar he. Sang melikan bubur ayam ge. Bubur ayam yang saha cok? Atuh jang Cici lah. Tugan cece ayam. Bis age ada disuruh ku Cici teh kadaek. Siap cok. Eta maksudna naon? Duit na cok, pan beli bubur ayam teh kudu duit. Cici ge nyaho Tom, ngan maksudna eta leungeun duanana naha ngebeng kabeh. Nu ieu menta jeung meuli bubur, nu ieu menta jeung buruhna. Yo, understand, Anda mengerti? Unggut. Di duit na cok. Di. Ya, nu ieu jang meuli bubur, nu ieu jang buruhna. Aduh, muruhan teh gen gope. Tapi cenah naha, eta ikhlas kok. Aduh. Tadi teh kitu teh nya. Nah, cucu teh ikhlas boga adi jiga aing. Lain kitu Tom. Geus ngaku bae, cucu teh tari mama, suang tukuran bae. Aing jadi anak pertama, cucu jadi anak bungsu. Carana? Nam, urangna suang asup di kana rahim semih. Aing lahir ti heula, cucu nuturkeun. Terus mending kieu bae Tom. Mun urang na asup kana rahim semih mah, karunya semihna. Karunyana naha? Karunya ka semihna hujan hejen ngalahirkeun bayi sagede nyaneh mah Tom. Oh, bener, Cok. Nyang geus, Cok, kieu bae. Naon geus? Age ka ditu meuli bubur ayamna. Cici lapar ya. Oke. Meluncur. Oh, itu geneng bocor teh. Aduh, iya mah geneng nu bocor ge ngayah pisan. Sitara di sana hadangan jalan. Wan pindahkeun pisan coba. Tah, pan kieu aing bisa lewat. Aduh, iya mah kudu mau gendeng anyar. Tara aja sekali. Ini mah turun aing kumaha. Udah. Aduh. Tah tarjana mah sahanya nu iseng. Wak, meser wak. Meser naon jang? Meser bubur ayam wak. Bubur ayam atuh eueuh jang. Wih, mantep laris manisnya wak. Nyen dia tua bubur ayamna. Itu heman, hayamna masih aya. Jang ieu mah lain jualan bubur tapi jualan hayam. Nah, terus sakalian yang jualan bubur na wak. Kumaha aing batu? Geuning si wak kerang. Nah, des si wanita ka aing. Tuh, wak. Nya geus kan itu indit. Oh.
Jek ngadangan be aing lempang. Pang pindahkeun be ah, ngalangan be aing. Aduh, iya mah nu bocoreng kene geuningna kurang pisan. Aduh, taraje kandi deui ieu nya. Terpaksa ieu mah aing tuh turujut deui. Aduh, bujur aing boy mah tuh. Tuh. Cok, Beli bubur na tong. eueuh. Beak tanah ha. Heueuh sigana mah. Da tinggal hayamna bae. Yang geus pangmulikeun bemi ayam. Heueuh, tapi tambahan deui buruhna. Ya. Tah gitu, Cok. Iyo ngaranna kakak sayang ade. 1 2 3 sayang semuanya. Dua beula ah masa gendengna aing capek. Kopek teh ieu taraje nyiringis teuing ku aing geus dipindahkeun ka dieu deui. Macem-macem ka aing taraje teh. Aduh, taraje kandi deui kopek na teh sahanya nu iseng. Ieu mah tuh turujut deui kapanggih talian ku aing jamana. Aduh. Jujur aing papak ieu mah. Tah tarajana mah. Sahanya nu iseng ka aing. Ku aing di opan sia, lamun beunang ku aing dipeungkeut. Wak, Rek tanya lepek deh. jajan atuh. Rek jajan geuning ka dieu, suguna teh aing ngawarung. Atuh biasa bae Wak, ulah umak amuk bae. Wak, ari ka pembeli teh karamah, ulah kalah dicarekan terus dicicingan. Jang naik beli naon? Beli mie ayam. Astagfirullahaladzim. Haruh, aing ngimpi naonnya terpenting geuning manggihan makhluk nu kieu. Wak, niat jualan tuh sih. Tuh aing mah teu niat jualan, rek tutup bae aing mah, geus kartu indit. Sabar atuh Wak. Ini teh sia lamun teu indit ku aing dilaporkeun ka Kepala Dusing. Oh atuh. Gak habis teh teh budak ngeselin pisannya. Haruh. Pokona mah nu mindahkeun taraje ieu etah tersangkana. Jadol nanti gitar aja datang deui. Nu bogana kandinya. Eta sendal nama uang bunikeun pisan coba. Hutang sia, ieu tah anu ngajailan aing teh ha. Nah, Rif, aing tuh Rif. Sia. Ari si eta keur meuli mie ayam tak keur newak hayamnya. Moal dilapisan. Ieu cara nama kudu disusul. Lamun ditungguan be mah bisa-bisa wing mati dalam penantian. Me tolong me. Ya, anu mah sekalian mah bisa lepas ya ku aing ngarepkeun kana balok. Tolong me.
Box ya bongan ngajak. Be, tolong be. Be tolong. Be. Mang janji atom ke? Itu keur mandi di balong. Mandi. Tumben ting si atom mandi. Emang biasanya saya telok mandi. Boro-boro mandi si beut kitu lo. Dih, dari kanting jadi cecelna. Da kumaha di takdirna kieu. Minta wae ka ditu lah. Aduh. Me tolong me. Ayam kalau Me, lain ngepak ce, aing kecebur ku si Muarif. Ini tolong aya alasan, meju balik ke Spurit. Balik nak kumaha aing ditalian kieu. Nasib aing mah. Ya Allah. Sial baik kieu. Cenah me tolong me. Kan yo pemeran ieu na. Ini bukan coro. Geus ka aja nawa. Jangan ka dieu. Tidak sih na isinan tuh. Isin.